Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadongdong kaca piring ka pasar meli selang, bong abong rada peuting ngajawab salam meni camplang. Para pemuda nu teu ngajawab salam isukan putus cintana amin. Para pemudi nu teu ngajawab salam isukan dilamar ku aki-aki amin. Para ibu nu teu ngajawab salam carogena nikah deui. Oge para bapa nu teu ngajawab salam ngenyot ududna sing tibalik amin. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak da sieun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdun wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin lemur sumunutur ngidul bahe ngalir cobor ngulon muntas jalan kacaina. Ngaran sari katampian tina mijina saketi alun-alun sewu cengkal sapersep daria tatangga desa. Lemah luhur menangukur lemah putih menangukir di auran batu buleud sing karicep sing hariyang tandang tanding lir orai sancamoyan. Sim kuring ti Cianjur turun gunung ungah gunung mapai lebak jeung bungbulang nete akar ngeming jangkar mipir pasir nulung kawing jisi lamping nepis wiring. Nyoga-nyoga ilemur Ciwangi ngarana. Anu mana waktu terus maju patumu-tumu zaman kaliwatan halodo kasilih ngijih ganti bulan ganti tahun disiksiku menit dicacag gumangsa. Diwengku ku waktu yuswa urang sadaya teu karaos awahing ku genah jeung betah ku melenang di alam dunia. Sok sanaos dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain leuk eueuh ragap teu aya. Usaha dimodalan badag tigi celek letik semuawana dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge tak-tak tai monyetan. Lumpat ka darat ti soledad gidig kacai ti gejebur balik ka imah nyarampak nu naragi. Tapi keukeuh sok sanajan kitu kangaranan manusia kumelenang di alam dunia kabeh oge hayang paambrok jeung kabunga. Sakomo urang salaku umat Islam kabunga hayang karandapan di dua tempat. Di dunia hayang pinangih jeung kabagjaan, di akhirat hayang kapetik hasilna ka ala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ku hal eta urang sanggakeun puja ka Allah Azza wa Jalla, puji ka Gusti Nu Maha Suci. Salawat ni wassalam muga dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya anu jadi mata khalangna dunia, anu janten rahmatan lil alamin, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggakeun ka para kiai, para hujaj, para masyayikh, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, ibu bapak, pemuda-pemudi, remaja, putra-putri, sepuh miwah anom, tekakantun para murang kalih tehilap setap organisasi kepemerintahan mulai dari bawahan sampai atasan sipil maupun militer, bapak kepala desa dugi KRT-na, panitia penyelenggara sinarang jajaranana, oge pengatur waktu penata acara anu sami kusim kuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun, amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diirodah tur diinayah ku Allah subhanahu wa ta'ala, dikersakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayaksa dina ieu saah taya lintang nu jantan marga, lintang tinembungkeun sifat abdi salaku hamba Allah, ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga mi eling kana dipedalkeunana baginda mulia paduka tercinta habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan najan capek teu dipalire tunuh ditahan tiris teu dirasa sing jadi tanda cinta urang ka Kangjeng Nabi. Ibu carinta ka Kangjeng Nabi. Uy, bara urang mah jawab deh. Nah ada mah rugi jadi ganjaran atuh. Bapak cinta ka Kangjeng Nabi. Mentanu kompak carinta teu ka Kangjeng Nabi. Tong bari nyentak atuh biasa. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta teh aya 3 kriteria. Hiji aya cinta kapaksa, kedua aya cinta kareuna, katilu aya cinta seutuhna. Mana cinta kapaksa? Contoh jelema rumah tangga cek nunanya, nyi betah rumah tangga jeung salaki teh. Aduh bapak, dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lila na terasa hampa. Nah, cinta abdi mah bertepuk sebelah tangan. Ari kitu, salaki memang bogoheun ka abdi tapi abdina kurang pati bogo. Geuning sia daek dikawin, daek sote baheula dijodohkeun ku kolot. Berarti kapaksa. Ke ari budak sabaraji ayeuna? Ari budak mah geus 5 edan sugan. Ngaku cinta kapaksa ari anak geus 5 berarti palebah eta mah teu kapaksa. Cicing budak tong seureus ya. Kedua aya cinta teh cinta kareuna aya tujuan lain. Siga mana contohna ABG keur meujeuhna geulis kawanti-wanti endah, kabina-bina geulis bawa tinggal jadi endah, bawa ti kodrat namun ditilik ti gigir leungik ditetep ti hareup sieup di sawang ti tukang lenjang. Red kana tarang lancah mentrangan irungna kewung-kewungan pipi katumirian pamenteung ngadaun seureuf mendeureuf ngayun ka deudeuh. Was gula gumantung gadonog sapotong lamai ngakun dewa cangkeng nanga biola bitis nanga jantung cau mangala. Aduhai welah. Kira-kira pemuda harayang kawen waduhai. Harayang teu kudu karasep heula pemudana tuh. Ieu mah kanu geulis hayang ari cileuh sagede-gede bohlam. Daekeun ge moal. Ngan hanya kal eta abg nu cantik jelita usiana belia daek dikawin ku aki-aki umur 85 tahun. Pedah aki-akina beunghar ceu. Lega sawahna, mewah mobilna, sigrong gedongna. Bahkan si aki janji ka calon mitohana, mun aing jadi kawin kanyak manyeh. Ke manyeh inyung bapana gua aing kamegahkeun. dar hayang ka Mekah anakna dibikeun ka aki-aki tungtung nama anakna pejet ka Mekah henteu rugi eta mah. Katilu aya cinta teh cinta seutuhna. Inilah yang dimaksud dengan cinta sejati, inilah yang dimaksud dengan cinta hakiki. Cinta sejati ngabogaan 3 ciri sesuai sabda Nabi. Sidqul mahabbati fi salasi khisalin.
Ari ciri cinta anu sejati eta aya tilu rupi. Hiji ayah tara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Hiji ciri jelema cintana sejati ka baginda Nabi sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna tinimbang parentah anu sajayana. Pami tadi ibu bapak pemuda-pemudi ngajawab cinta ka Kangjeng Nabi, yuk urang muhasabah diri ngukur ka kujur nimbang ka awak. Sejauh mana kaki kita melangkah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bu, rek nanya pemuda-pemudi jeung ibu-ibu urang dieu lamun beres salat maghrib sok kamarana tah. Uy. Tah salat maghrib kamarana. Padahal Rasul marentahkeun di mana anjeun beres salat maghrib sing rumasak kana dosa nu dipilampah ti isuk dupi ka maghrib minimal ba'da salat kumah ku istighfar 3 balik. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alai wali masyaihinna wali ihwanina wali jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal. Alhamdulillah urang dia magaratol wiridanana alhamdulillah. Teu cara urang Cianjur ena teh keur usum di Cianjur mah euceul mun beres salat maghrib. Salatna bari culang cileung dasieun katinggalun hanca sinetron. Beres salat lain tuluy wiridan, balangkeun kopiah tilepan mukena, tilepan sajadah. Babetkeun tasbih inah ka tengah imah gep kana remote cetrek RCTI boy anak jalanan. Di Cianjur di dieu mah pati beda. Kedua, ayah tara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Jelema ciri cintana sejati ka baginda Nabi sok mineng hadir dina tempat-tempat anu memang sering dilinggihan ku Kangjeng Nabi. Mana? Masjid, majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis zikir, majelis qiraatul Quran. Alhamdulillah. Ya masih amang disampur ku tatangga, mang hayu urang rutinan. Aduh muriang jang. Mang rutinan, mang hayu pengajian lah lalueur para roek. Ibu-ibu disampur ku tatangga isuk-isuk. Cek urang kapangaosan. Aduh rariweuh. Surup sia. Budak manianeun piring jerohaneun baju seusehaneun juk ti heula ke nuturkeun paneurinya. Ya heuh di mana-mana nuturkeun paneuri kehet. Manya nuturkeun ti heula sia. Mantog mah teu ieu ka majelis taklim. Tah di Cianjur nu kitu teh keur usum. Karena pengajian ogah wagah loba alasan tapi si eta lamun kana dangdut segut. Anu kitu di dieu aya moal. Aya moal. Insyaallah nu kitu di dieu moal aya anu ngaku moal. Katilu. Ayah tara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Katilu jelema ciri cinta sejati ka baginda Nabi sok mineng milampah perilaku nu dipikarido ku Allah jeung Rasulna tinimbang perilaku nu didorong ku hawa nafsu. Ibu barogan nafsu ibu. Nafsu ibu dia mana halis nyingsat paron sigarek luncat bibir nyunghit nyarekan salaki nafsu tah. Salaki balik ti sawah mamah asak sanguna abah lapar. Teu neuleuh sia teh aing riweuh jeung peju bantuan ku sia. Mun aing boga pamajikan kitu dicempal da. Bu. Siapa skenario nafsu adalah iblis laknatullah. Berarti iblis bedegong ka manusia. Lamun kitu iblis mending aya mending eueuh di dunia. Ibu mending aya mending eueuh. Mending aya mending eueuh kasing harulang ditanya teh. Mending aya, bener mending aya. Naon sababna? Lawan eueuh iblis urang mah tulus jadi manusana.
Sabab iblis diciptakan ku Allah keur ngagoda manusia. Matak manusia lamun lolos dina godaan iblis, insyaallah mulyana mampu ngalewihan para malaikat. Tapi lamun manusia geus kagoda ku iblis, ulaika kal an'am balhum adallu, bakal hina alabatan sato. Na'udzu sahawai cenah musuhna iblis, kira-kira ibu daek jadi musuh iblis teu? Alim, yang jadi baturna beureunan. Alim da betah puguh jeung iblis teh. Kudu hayang jadi musuh iblis. Musuh iblis jalma mulia. Kangjeng Nabi nanya ka iblis, "Pakam a'da'uka min ummati ya iblis?" Hai iblis, sahawe musuh-musuh anjeun di alam dunia ti golongan umat kaula? Iblis menjawab, "Anta ya Muhammad, anjeun pisan Muhammad, musuh kami panggagahna pangrongkahna." Nah, cenah Kangjeng Nabi mengasuh iblis panggagahna pangrongkahna, sabab Kangjeng Nabi adalah khatamin nabiyyin sayyidul mursalin. Kangjeng Nabi adalah pamungkas sadaya nabi, pimpinan sakabeh utusan, bahkan Nabi adalah makhluk sempurna, manusia paling mulia. Yang ngomong-ngomong jang Kangjeng Nabi lamun anu apal budak 30.000 kontan sia. Saha jang ngaran Nabi urang? Woi. Saha? Tan maka jubeurem sabi ngajawab 30.000 ieu cokot. Buru jang, ye. Buru. Sok tak kitu atuh. Sip. Ke heula tong kana duit atuh janji we salam heula. Sok. Assalamualaikum. 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 Wal anggeus tika subuh ge ieu mah. Manya uing assalamualaikum, sia assalamualaikum. Sok ibu nyemah assalamualaikum, cek pribumi teh jero assalamualaikum deui. Dedet ya. Sok sakali diang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong nyentak atuh biasa we. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfi tuluy ke teu apal wa magfiratu. Cing aya kursi Kang hiji punten. Kursi cicing jang cekelah duit aja karek 20.000 tah pulangan eueuh ini mah pulangan atuh sok ka dieu Kang. Cing jang sok beh kela sok beh payun calik tah kubujur calikna. Saha Kangjeng Nabi urang teh kasep? Muhammad naon ieu teh? Nabi Muhammad. Tuluy ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namahan jadi 25 cenah. Saha ibuna Kangjeng Nabi? Siti Aminah. Pinter euy, ari bapak sa bapak? Bapak. Bapak piraku teu apal? Mang Jaji. Tiraha Muhammad bin Jaji. Teu apal judul ya budak. Nabi urang teh Nabi Muhammad, ibuna Siti Aminah, ari bapak Raden Abdullah. Nah jadi Muhammad bin Jaji itu kumaha itu? Ari Jaji bapak saha tuh? Bapak urang. Oh, hampura. Ya salah tafsir budak ya. Pede teuing. Tuh aya kameramen sok. Bintang tamu. Nyakal tadi kopea aing malah. Eta duit rek dibelikeun kana peci arek. Meulina rek sabelah rek hiji. Edan meuli kopea hiji. Meuli kopea hiji rek kumaha ngasupkeun sia. Da buleud kos bola hiji mah sabelah kopea mah tuh. Arek. Sabar hiji meulina? Sabelah awas. Aduh ampun, asa ngawangkong jeung si Ohang aing mah. Heukeun bae lah jang da di kulian. Bener. Sanu nyaho pa ieu budak naik ka panggung ayeuna 5 tahun ka hareup jadi mubali gondang amin. Sangaran ujang? Aib. Al-Allamah, Al-Arif, Al-Alamah, Al-Aib. Gaya bener. Cita-cita yang jadi naon kasep?
kiai. Jadi kiai. Alhamdulillah. Nabi urang teh Nabi Muhammad ibuna Siti Aminah ramana Raden Abdullah dilahirkan di kota Mekah. malam Gajah. Malam Senin. menjelang malam Senin menjelang Subuh. benar 30.000. Jadi 20 di saldona. Ibu siap rek nyawer sok kadekeun 10 20 bikeun ka panggung. Kusimku dibikeun ka barudak nu mampu menjawab pertanyaan agama. Insyaallah Bapak ikhlas, Ibu ikhlas jadi tiket surga amin. Amin mere hanteu. Surup aing. Ngiring jarah Pak Ustad ka Madura mangga ari ongkos teu mayar diajak moal. Ha kitu Ibu ge sarua. Jang tong merong eta aing geung. Sing korsina aing penek nu dewek mah. Keur mah awak penek, bere kursi penek, beuki penek aing. Kalangan ku meja deh. Ah. Jing. Kasep saking budak teh. Aduh, Gusti nu agung. Kangjeng Nabi dilahirkeun di kota Mekah malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahun Gajah. Nah maka disebut tahun gajah sabab loba Pasukan gajah. Pasukan gajah. Maknya gajah ngalalabring hungkulnya. Heuh, deudeuh ya, saya ngecap gajah aya nama. Cingjang. Sabab loba bala tentara anu ngaleutkeun keuing ngabring teh negeri Yaman masuk kota Mekah, maksud mereka hancurkeun Madinah. Kumaha ari maneh asup ka Mekah rek ngahancurkeun Madinah. Edan sugan. Numpak mobil ka Cianjur rek balanya ka Sukabumi lieur aing. Masuk kota Mekah maksud rek ngahancurkeun. Jang. Tah budak nu kopeh hideung ka dieu jang Ka'bah cenah. 10.000 buru ka dieu. Sok buru. Buru menang barokahna tina maulid ye didoakeun tu tinggal reak ya alhamdulillah. Sok ka dieu buru. Sok buru. Jang. Sok jang. Sanu mampu. Nu siap sasok. Wuih, muka jaket itu jaket jang. Masuk kota Mekah maksud rek hancurkeun Ka'bah. Yang dipimpin oleh Raja Abdullah. Abroha teh. Abdullah gagabah ting. Aduh ampun. Kendaraannya bukan onta, bukan kuda, tapi Gajah. tah kitu onta cenah deui, gajah. Sakieu maleheung budak teh Pak, kamari mah sim kuring ngaji di Bogor. Kenapa cenah pemuda kelahiran Rasulullah sebut tahun gajah, drengdeng teh 15 tahun kaharep sugan rek ecreug ngajawab, dikarenakan Pak Ustad, waktu Nabi Muhammad lahir itu banyak bapak-bapak yang memakai sarung cap gajah duduk. Salah ya teh kehet. Ampun ieu budak. Injang. Ka dieu malikna. Kanjeng Nabi adalah makhluk sempurna, manusia paling mulia. Ya. Kanjeng Nabi kasep rupina bodas ka beureum-beureman, da mulia urang mah teu bodas ka beureum-beureman tapi hina hidung budak teh. Teu disebutkeun geus kieu faktana atuh. Kanjeng Nabi mulia urang hina bener. Naon ciri mulyana Kangjeng Nabi lahir ka alam dunia beda jeung orok biasa. Lahir ka alam dunia lain tina palawangan anu sasarina. Nabi lahir ka alam dunia bersih taya kokotoran socana kengeng nyipat. Jimatan lain nyimatna. Urang mah dalam keadaan hina lahir ka alam dunia lain bersih taya kokotoran tapi mawa kokotor da bobolokot kuda. Bobolokot kudana. Budak kudarah soca masih aya kokotoran lain menang nyipatan tapi rametek carileuh tak cileuh ya teh. Nabi lahir ka alam dunia da mulia bersih taya kokotoran larangan kengeng nyepitan Urang melahir ke alam dunia dalam keadaan hina, larangan masih kene mawa cangkang kokotor, cacangkang najis, nyata larangan masih kene ayah helm.
Bener. Helm naon kasep? Helm naon? Uy, kayete ing. Tiya. Ing cenah helm motor sih mah. Kebayang aing lamun keluar tina orok niliang inungna teh aya helman. Helm di dieu mah kasepnya tak kulit nu disebut kukul. Nah, Kukulna kumaha cari kukulna? Kukulup. Kukulup teh nyata kulit anu nutupan ngahalangan kana sirah si eta. Wauh jeung si eta wauh. wow, Boga. gak Bener, normal. Belah mana? belahan apa? Hanapeun? Bujak. Bener. Wah, antar saya kena budak teh. Anak mutnya. Nya heueuh ibu disiga heureuy tapi heueuh. Naon heueuhna? Paingan Nabi mulia lahir ka alam dunia bersih taya kokotoran larangan kengeng nyepitan. Alhamdulillah. Ibu, sakumaha ibu ayeuna masihan ka ieu murang kali sing digentos ku Allah berlipat ganda amin. Rek ibu rek bapan masihan mah teu nyaho da budak nu kahareupna. Bunta deui sia nempo duit mah maneh. Mangkaning can parat pertanyaan teh singjang. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia bersih taya kokotoran larangan kengeng nyepitan. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia sengit ambeuna wangi parfum kasturi alias mis. Nah, Mis nah, mistik. mistik. Allahu akbar parfum mistik sih mah. Misik non Misik. misik. Kangjeng Nabi mulia wangi urang mahina berarti bau Ser. ya. Alhamdulillah nami handai 100 sing barokah tidak menutup kemungkinan Allah maha benghar jadi 10 juta bulan ya amin. Kitu atuh nyawer mah ayeuna ta waktuna ka budak dina muludan disaksian malaikat rahmat jeung Rasulullah iman nyawerna organ tunggal mere budut ka artis teu nyaah 100.000 da aing ge nyaho mikeuna bari nyabak susu saeutik sia. Benar teh? Benar. Osok tara. Engke mah tong kitu deui nya. Kitu deui moal. Moal. Oh berarti osok. Pagi ya. Moal cenah moal kana susu deui engke mah. Aduh ya budak. Tanggung jawab pun ibu-ibu nu kiih maneh tanggung jawab. Injang. Lain bau hangseur atuh kasep bau Bau haseup. bau haseup. Pipi rawu ngane ngajero. Lain bau haseup, bau hangseur tapi bau Seup. bau hasem. Ieu nu paling parah, bau hasem cenah ibu. Berarti ngajuruna barang jeung ucing modal. Bau hanyir kasep sabab identik orang kubra kalam dunia bobelokot kuda darah. Kangjeng Nabi mulia lahir ke alam dunia lain cerik lain seri nu kasep cerik apa seri? Cerik. Aya orok seri aya. Eueuh nyaho emaknya aya orok seri atuh. Kacipta barang gurudag teh ka alam dunia. Kabur sabidana gesok. Bapana luncat kana janela, indungna nyeri-nyeri ge lumpat kaburuan. Naon ieu teh riweuh? Eta cenah orok kasurupan. Eueuh kabeh ge cerik heuh. Tapi Nabi beda, begitu lahir ke alam dunia 12 tangan apa kana bumi, 2 nana pameunteut tangah ka langit bari ngucapkeun takbir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah yang dibaca oleh baginda Nabi. Sok dijieun doai Salat. doai Ibadah. doai titah lebay maneh mah doa naon cenah iftitah ibu iftitah kan bae lah ngaranna ge budak atuh injang alhamdulillah cag. Jadi Nabi urang teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang urang jadi jelema nu salamet di alam dunia hoyong.
Kangjeng Nabi berpesan lamun urang hayang salamet di alam dunia hiji kudu loba Eling. ilmu bener eling heg ujang loba eling loba teh eling Ba eling. jeung teu ari subuh osok berjamaah Sok. osok berarti Ling. eling lamun teu berjamaah berarti keur teu Eling. keur teu eling aduh naon cenah ilmu nu panggeulana kudu ku urang digarap di alam dunia awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani pangheulana pisan wajib ka manusia ngawauhkeun dirina ka Sang Pencipta kalawan pinuh kayakinan sok dijieun dirangkum dina rukun Man. sabaraji rukun iman kasep Genep. hiji iman ka saha Allah. iman ka Allah diantarana wajib nganyahokeun kana sifat-sifat nu wajib di Allah sabaraha hiji 25. limaan aing beriji 20. hiji Allah wajib kasifatan ku sifat Jud. dua Idam. Bako. Muholapatul lil hawadisi. Kiamuhu binapsihi. Wadaniyat. wadah niat kiamuhu binafsihi tuluy Wahdah niat. wahdah niat wahdah niat kudrat Irodat. Ilmu hayan sama. hayat Hayat sama. Basor kalam. Kodiron. Muridan. Aliman. Hayan samian. Basiron. Kod basiron. Mutakabiron. takbiron karuron ayo heron ron terobsesi mana mah kuron mutakali Man. 40.000 ibu dak nu naik deui cepet jang kahayang maneh mah tuluykeun lanjut nyaho da ningali cepet maneh mah lanjut apal aing ge lah mun eueuh deui duit mah atas we duit ka dieu sing jang aduh kadua iman teh kasaha kasep iman ka para malaikatna malaikatna saha Jibril. malaikatna Allah diantara malaikatna Allah tugaskeun ku Allah nurunkeun wahyu jeung ngarencangan nabi waktos Isra malaikat naon Jibril. bener 45.000 taladang Jibril tugaskeun ku Allah nurunkeun cai hujan jeung rezeki malaikat Mikail Mungkail Israfil ditugaskan ku Allah niup sangkakala trompet sangkakala niup trompet wah nu tahun baru niupan tarompet kabeh Israfil sia riweuh Israfil kabeh yeuh sangkakala Ijrail ditugaskan ku Allah nyabut nyawa sakabeh makhluk termasuk nyawa sia ka aing ditah paeh ti heula ieu mah nyabut nyawa sakabeh makhluk termasuk nyawa heg manusia tuh ingan sia ibu Allah papacuanan tanya nyebut tungtung hungkul manusia bisa salah tafsir sampai contoh di Cikalong istri jangkung adeng pangawakan bang halis ngejeler paeh dalam menghirup maper-kaperkan teh ari ngaranna teh Ibu Hasanah ari Hasanah teh alus is good baik hebat sae Hasanah teh ngan tatangga nyebut tungtung hungkul anah cek tatangga teh anah ka pasar yuk hayu dijengjengan baku anah sadari we ajengan mah naon kiai make seuri ka abdi eta ceter rupa geulis ari ngaran hahalaeun kumaha kitu ana hartina teh bulu baok sok buka napatul muin ge sarua bulu baok anah mah maaf budak lamun can boga tawa ka seuri bisi bapa jeung ibu ngarumah saboga balik ti dieu sunah rasul entengan kuno badag krok potongan dimohek diuntun silahkan ibu-ibu mah punten sunatna didudutan Ustad peureuh sararese supados rada gampil dileob heula cobi
Tah gara-gara maneh si aing jadi ngomong kadinya. Manusia tumiba ka manusia maut ngaranna mangkaning maut ngadodoho datangna tara meret Pol. oh 50.000 cag hiji iman ka Allah dua ka malaikat Allah tilu ka kitabna Nabi. naon kitabna Allah teh panduan kita semua adalah Al-Qur'anul Nungkil. Al-Qur'anul Hakim. Hakim, Ibu Hakim. Hek wae rek Karim, rek Hakim, rek Mubin, eueuh nu ngalarang. Naon? Karim. Geus Hakim atuh maneh teh. Karim, Hakim, heuh hek we mana wae sarua. Ngomong-ngomong ye 15.000. Sabaraha juz Al-Qur'an kabehna? 30. Hebat. Ieu 5.000 heula nya. Suratna sabaraha ratus kasep? 3.600. Lah loba-loba teuing. Suratna sabaraha ratus kasep? 300. Sanu mampu sok 20.000 jang. Ka dieu. Sok buru naik. Tah kitu atuh. Ya hebat. Sok jang. Palih dieu tah calikna palih dieu tong ngareneng di dieu. Palih dieu. Sok ka dieu tah. Punten-punten atuh ka uing teh teh. Gede gue emang aing teh tungul, bagaimana itu hidung. Deh persis Upin Ipin Injang. Sabaraha ratus Al-Qur'an teh kasep suratna? 114. 114 cekel ye 20.000. Panas aing. Sabar we atuh. Da kumaha atuh? Ilmu pan. Ayatna sabaraha ribu kasep? Genep ribu, genep ratus, genep puluh genep. Alhamdulillah. Tepuk tangan atuh. Iya generasi Islam teh. Baru ngah budak tadi embrakan kos Japati gaynya. Jadi 40.000 tanu ujang. Nya alhamdulillah. 40.000 lamun ku 5 cuti isuk tepi ka lohor heueuh. Ieu mah ngajawab Al-Qur'an sekian jebet. Hurufna sabaraha juta kasep? Bejaan tong. Bejaan bener? Bener. Rek mere sabaraha ka uing maneh? Da mahal ilmu teh. Sok 50 lagi bambung aing nya. Arek di bejaan 50.000-an arek. Moal nyaah kana duit. Aduh, Gusti nu agung. Sok dibaca kasep Al-Qur'an. Sok diejah dilancar. Sok mimiti. Sok ngejah heula kabeh ge nya. Ari ngejah Quran ti kenca ti katuhu. Woi, Ti katuhu. ku huruf? Alhamdulillah. Ku huruf naon? Alif. Alif hayoh ti kawala dolin in. Jadi alif kabeh. Tari dong huruf hijaiyah alias huruf Arab. Tadel budak ibu huruf Arab. Hadirin yang berbahagia. Jingjang. Tong gagaro wae atuh. Eta mah sih mau pabinihan geuninganan. Dilejah kitu suku. Kan bae jang lah. Huruf naon cenah kasep ngejah teh? Huruf Arab. Sok baca ieu. Alif lam jabar al ha mim jabar hamdal ps du. Alhamdulillah. Hebat. Naon cenah? Alhamdulillah. Ayeuna lain Quran tapi diejah ti katuhu ku huruf Arab bener mah. Ba jabar ba tak jabar tak kop jabar ko. Takol. Jadi takol maneh mah. Ba jabar ba tak jabar tak kop jabar ko. Kotaba. Dibalikeun jadi aing lieur ieu bae. Ieu takol ieu kotaba naon? Batako. Kitu batako kitu naon hesena. Ayeuna punten Quran diejah ti kenca kulaten ecreug moal. Tatangga di ditu di Cianjur rek maca Yasin malam Jumat diejah heula ti kenca kulaten. Y A S I N. Ya A si I in. Ecreug teu? Teu.
mata ngimankeun kana Quran teh kaji lebih dalam ilmu tata cara baca Al-Quran, karena Al-Quran dituntut macana kudu sempurna mungkin. Warattilil Qur'ana tartila wajawidil Qur'ana tazwida. Leres? Leres. Aduh, Gusti nu agung. Alhamdulillah. Ibu, Quran lain bahasa biasa, Al-Quran adalah kalamullah, ayat-ayat suci. Lamun beda baris, beda huruf bakal, beda arti jeung beda makna. Tong boroning Quran bahasa Sunda we, beda huruf, beda baris, beda makna. Sarua huruf, beda baris, beda arti. Sasag, seseg, sisig. Naon ari sasag? Anyaman tina awi paragi moekeun opak. Naon ari seseg? Anyaman tina awi pagar di sawah paragi ngahalangan pabinihan. Naon ari sisig? Bako sagede inung leungeun nyengkil dina bibir sinini, nu kitu disebutna sisig. Bener. Gidig teh salaki ibu mawa tali ka sawah rek meungkeut tuturus jeung salaki ibu teh raketek. Naon hartina nandakeun eta bahasa teh nyaeta kana meungkeut pageuh. Ganti hurufna rukutuk naon? Sok. Komo Quran. Matak tadi alhamdulillah guru kita semua, alhamdulillah al-mukarram ngalantunkeun ayat suci, mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun yuswana amin. Dibarokahkeun ilmuna amin. Urang sing kabulateran anu ngupingkeunana di padang mahsyar engke kenging syafaat yuh Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayang siga kiai cara tadi kori hayo sok coba baca heula Fatihahna maneh. Bismillah heula kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Siga ngobrol maneh mah. Kumaha lamun kori na panggung Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Cek maum dituk ti hanap teh cek eta nu mustame ti hanap bari mabetkeun sabatu Allah. Matak sing sae nya alhamdulillah. Sok imankeun kana Quran teh sing sae tata cara baca Al-Quran. Ibu arosok maca Quran bu punten osok. Getol kedul. Getol alhamdulillah. Sok di mana abdi maca tungtung ayat Quran jawab ke ibu sing tarik ngarah boga ganjaran Allah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti gartol urang dia mah alhamdulillah. Hiji deui bu tungtung ayat Quran jawab Allah mun lain entong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa unang kawarung mayar sabun. Benar, berarti ibu paham Quran. Kade di Allahan upaneuri. Sabab lamun anca kieu macana wa unang kawarung mayar sabun. Ulah kana-kana dilabgamkeun wa unang kawarung mayar sabun. Kade bu hati-hati. Naon sawabna? Sekarang ini punten bu lagi perang ideologi. Terutama ayeuna keur perang akidah dan keyakinan. Mereka walang tardoan kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani muaridon sampai hari kiamat ningali kasuksesan umat Islam. Matak berbagai cara generasi dibombardir ilmuna jeung mentalna dirusak. Bu, sekarang ini lagi gempar Islam Kristen Ortodok. Kumaha cenah Kristen Ortodok dangdanana siga ibu kitu. Marake jilbab, marake gamis. Naon modalna? Injil disalin dengan bahasa Arab dan dilantunkan seperti qori dan qoriah.
nu teu apal bahwa eta Injil apa Quran, mangkaning Injil nage lain Injil anu murni ayeuna. Ku ibu dijawab, Allah lambat laun mereka rek ngamusrikeun jeung kafirkeun urang. Naudzu matak nyimankeun kana Quran teh sing getol maca Quran jeung evaluasi tata cara baca Al-Qur'anna. Amin. Amin. Tuluy. Jadi kembali hiji musuh iblis saya tadi teh Kangjeng Nabi Muhammad. Kedua sa musuh iblis, saur Kangjeng Nabi sade iblis musuh anjeun di alam dunia di golongan umat kaula iblis menjawab al-alimul amilu bil ilmi. Nyaeta jelema anu luhung ku ilmu, jembar ku pangabi, sugih ku yaitu para alim para kia, para ajeng, para asad, tid, para ustad dan ustad, jah, ustad dan ustad, ngawe mana ujangnya ka kiai, dede, kakuring moal ngewa, tong ka dieu tong ngaliuk ka dieu, kakuring moal ngewa, moal ijid, moal geuleuh, moal sebel, moal mahanan, si lain mah cenah nyaah ka aing tapi moal mahanan. Hei dada atuh bahanan bener doa da duit masih dipenta deui meureunnan. Itu nya kasep bener. Nah naon cenah ancaman lamun urang jauh ti para alim ulama. Kangjeng Nabi ngadawuhkeun sayati jamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu zaman pada umatku di mana umat tersebut jauh ti para ulama. Taradaek datang ke majlis salim, taradaek rutinan, taradaek ngamingu, taradaek tolab ilmu. Mangka jalma anu kitu bakal diturunkeun ku Allah tilu pirang-pirang ancaman. Satu ancaman dari Allah, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, bakal diangkat ku Allah berkah tina kasabna. Kesang badag, kesang legit, urang ayeuna kesang leutik, usaha capek ka itu kadi tapi kurang barokah. Naudzu profesi boga keahlian aya potensi cukup tapi nu ngulikeun berkah teu. Usaha eukeun imah pageuh pake teu. Pamajikan beger barokah teu. Ibu salaki usahana maju, salaki usahana maju. Duit miliaran sawah hektaran. Gedong sigrong, mobil pabalatak, tapi kakeur ibu HP Nokia, mobil Yaris Toyota. Makan silahkan ibu setiap makan di rumah makan Ampera. Kasur busa paragi sare merek Alga Spring Bedna nikmat teu. Can puguh jadi kanikmatan naon sababna? Kekeh dahar teu mirasa sarekna teu tibra sabab ngareungeuk salakina pedah loba dunya kagoda deui ka budak SMA. Kumaha geus kitu? Barokahna ulang mah. Kadua, yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Ancaman ti Allah nomor kedua ketika ena jelema jauh tir para alim ulama, taradaek ngaji, taradaek tolab ilmu, bakal dijenengkeun ku Allah di daerah hiji wilayah bahkan satu negara pemimpin yang dolim terhadap rakyatnya. Kumaha jelema pemimpin anu dolim teh kasep? Teu nyaaheun kanu jadi rakyatna. Jadi pejabat lain mangpang mungpung hayang ngasejahterakeun rakyat tapi karena memperkaya diri pribadi. Naudzu akhirna dicianyur loba jalan teu angeus, loba jalan teu angeus. Naon sababna cenah loba jalan teu angeus? Ya cenah ko aspalna ka uyup. Nah aspal ka uyup pan pait hideung kentel atuh babari saya jual aspalna beulikeun kana kopi heueuh ka uyup. Koralna kadaang, napan koral teh teu astina batu atuh babari jual koralna 2 engkel we lumayan 1 juta beulikeun kana sukro pan rangu tah contoh nu kitu pejabat anu dolim teu nyaaheun ka rakyatna eta efektina naon? Urang salaku rakyatna jauh ti para kiai jeung para alim ulama. Katilu ieu nu paling keung, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ancaman ti Allah nomor katilu lamun urang jauh ti para kiai para ulama, nomor katilu urang bakal dimautkeun ku Allah
kalawan teu mawa iman alias suul khatimah. Naudzu Bila. matak ujang kudu rajin sakolanya. Ya. Rajin ngajinya. Mun bisa mah 3 kolanya. 3 kola rek. Naon 3 kola? Isuk sakola SD, sakola SMP, beurangna sakola agama alias ngaji jeung ibadah majelis taklim teh katiluna boga pabrik koka. Kola. Amin didoakeun lah. Tuluy jang. Tuluy. Katilu saacana musuh iblis nomor katilu. Musuh iblis nomor katilu teh iblis sa musuh anjeun di alam dunia ti golongan umat kaula. Ceuk iblis ngajawab, al muadzinu lillahi fi khamsi sholawati, yaitu manusia yang senantiasa mengumandangkan suara adzan di setiap datangnya salat fardu yang 5. Waktu Sabaraha waktu salat? 5. Lohor, asar, maghrib, isya. Subuh. Lohor bara rakaat? 4. Asar, 4. maghrib, 3. isya, 4. duhur. 4. Bener. Subuh 2. jumlah 17. 7 11 rakaat. 17 rakaat gitu bisi 17 Agustus pan riweuh aing. Dar marawa bendera ka masjid rek naon. Ka mana kasep jelema nyang hareupna salat? Ka kiblat. Ka mana kiblatna? Uy. Ka'bah. Ka'bah. Kasa? Ka'bah. Ka'bah bener. Ka saceuna kasep? Ka barat. Ka barat. Geus pugu Ka'bah ka Ka'bah. Ka barat. Ka Ka'bah, bener. Bener. Ibu hayang ditarampi salat urang ku Gusti Allah hayang. Allah mere beja dina hadis qudsina, innama ataqabbalu sholata mimman tawaddaa biha li'udmati. Pastina kami narima kana salat-salat hamba kami, salatna anu sopan santun bari ngagungkeun ka kami. Osok nu kasep salat. Sok coba praktekeun. Sabab salat anu sopan 3 rukun kagarap kabeh. Rukun pakli, rukun pagawean. Sok nangtung. Oh dinyalah tarada bersih sakitu mamusan sok. Tunahlah duitna. Nyekal duit salat teh. Di mana inung leungeun posisina di mana urang ngucapkeun takbiratul ihram. Sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Buru atuh cangkeul. Hantem nyiksa dewek maneh mah. Balikan deui ah. Allahu akbar. Tukang teuing euy sakita. Allahu akbar. Sok ka mana unana? Kakek caga dengan saeutik. Kakek ini dibesot ka dieu atuh. Tah eserkeun ini. Tilepkeun itu na ngebadu ka batur tah. Ruku jang. Aduh eta ngenyod heula. Ari maneh rek ka mana ruku? Ya. Ruku teh kumaha ruku? Enggeus nangtung deui sok tatih. Ruku heula ruku. Tah heuh dongkok ruku teh. Tong luak liuk atuh salat maka dinya nempona. Tah sedeng sakieu masuk sujud. Atuh nangtung heula. Pantas ruku teh sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kakarek sujud. Jeung disenal sieun mah salat teh alus. Aduh kan besok. Geus lah karunya aing. Sok calik deui. Nah, 10.000. Cokot, ringet karena duit sorang kemarin. Di kabawa ku aing ngeureunana. Kitu jangnya. Nya. Pan ibu kunaon dipetakeun kieu? Aya jelema teh salat takbiratul ihram kieu. Allahu akbar. Oh, narek ka mana sia teh atuh? Kade Rukun pakli diantarana urang kudu madep ka kiblat. Ibu garaduh kamar parage salat di imah gaduh. Atos dipadom teh acan kiblatna. Atos dikompaskeun atos. Kade asal ngulon. Ceuk ngiring salat. Atuh sok salat-salat wae. Ka mana eueuh kiblatna lah asal ngulon we. Rata-rata tah. Gerawan kiai, gerawan santri minimal amil, pamil.
ulah engke abdi terek sareng kadongkeun kakarek diarahkeun kiblatna. Ayeuna abdi salat hayang ngiblat lempeng ka Baitullah. Sok sieun teu ditampi salat abdi hanas jawe capek teu kapake salela ieu salatna teu ngiblat ka Baitullah. Kudu boga rasa keung nepi ka dinya. Gaduh kamar khusus paragi salat gaduh. Kade salat hijikeun jeung goah jeung gudang. Anyir di kamar pangsolatan aya garpu, lingis, sapatu bot, parang. Naon deui? Dudukoy. Naon deui? Arit. Nya maneh mah aya arit di kamar paragi salat teh. Ngaku ya. Boyong wadah beas di kamar paragi salat. Ari pas ruku kadupak turupna golomrang. Katoong geus si boyong. Eta keurukulen maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Eta keruku macana subhanallah setengah letter deui. Usuma salatna moal. Di antara salat lima waktu nyata utama dilaksanakan awal waktu berjamaah di Masjid. Nya heueuh mah nyana elep atuh masjid. Belah mana masjidna di dieu kasep? Belah dinya. Nuduhkeun teh ku hulu sih mah. Boga curug teu sok coba belahan mana kumaha lamun inung leungeunna bentik coba belah dinya aya urang teh ka itu Pak Ustaz sanes belah ditu nah, tinggal curug cenah ka dieu inung leungeunna belah ditu masjid naon ngaranna Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Oh sok berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Sok. Maghrib sabaraha jajar? 3. Isya 2. Maghrib 3 isya 2 ngurangan sia. Subuh 3. Tapi alus 3 naik deui tah. Maghrib 3 isya 2 subuh 3 ngan aing palebah subuh curiga ieu. Teuing 3 jajar teuing 3-an ngajajar tah. 3-an Jajar. paingan atuh. Keke eta nu adan subuh teu bika 3-an ngajajar nu adana pemuda apa aki-aki? Aki-aki. Eta panyakitna geuningan anu anyanya ai. Sabab hayang sukses berjamaah, kuncina sukses berjamaah, fasilitas ada, ada harus maksimal, harus memandai. Tuluy anu muadzin nu adana kudu hebat, nu adana kudu hebat. Mun bisa mah budak ngon. Bapak-bapak silahkan bapak-bapak anu adan tapi lantang pasehat. Naon sababna? Muadzin di setiap masjid, laksana komandan di setiap kesatuan batalion. Tingali komandan batalion. Matak di akademi militer ada usia terbatas di mana tidak mampu menjadi komando dan usia sudah rapuh, silahkan bapak pensiun. Gitu, matak gagah lantang komandan. Angkat senjata. Baik. Maju jalan. Tong nempok saya tidak mau bisa maneh mah. Ngawaro anggotana tidak komandan gagah lantang. Sarua nu adan oge ibu di masjid. Kohkol genah nangka kolot bari garing bedug manteng minang kape nu adan pemuda atau bapak-bapak geunah sorana ditakol kohkol jeung bedug teh geunah torong tong tong tong. Torong tong tong tong. Mana bisa tuh? Torong tong tong tong. Sian. Kita nakal bedug hitut. Torong tong tong tong. Coba ieu yang serikeun teh. Torong tong tong tong. Du. Tidak gor eta mah sirahna. Du. Adan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Di bumi ngupingkeun Gusti eta teh saha nu adan kohkol ngentrong bedug ngagendrung ngaheurang adan anu merdu. Jangankan kita sesama umat Islam yang sudah punya dasar keimanan, kafir Yahudi jeung Nasrani bisa tersentuh hatina masuk Islam gara-gara mendengar merdunya suara adan. Bener? Ieu mah geus puguh iman sok ka madrasah nu adan ngahaleuangna camplangnya heueuh mung.
Siga komandan geus 80 tahun, gigi ompong, pipi kemong, nangtung ngarampel, ngomong balelo, nyiapkeun anggotana. Angkat senjata. Manyun nyalan. Goblok jeung anggota sepak ku aing komandan ge malah. Sarua nu adan kunaon saja tiluan ngajajar subuh. Buah-buah nu di imah teh satengah ngalelewe kanu adan teh heueuh. Da eta nu ditakol kohkol nang kangora kabaseuhan bedug soeh kahujanan. Ari nu adan subuh adan aki-aki hujan ngaririncik batuk deui. Nuh bedug soeh kohkol nang kangora teu indah. Trek tek tek tek. Blak. Sok bedug soeh takol. Blak 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 trek tek 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 blak. Jeung dikanamikeun batuk gede mun ditarik batuk ti Mang Adan. As-salatu khairum minan naum. Cek nu di mate anyir asa dipepene ya mah. Jeung nemalana teh badagong kamu adin teh aki ari kieu carana mas teu salat ge teu naon-naon gobloknya. Matak jadi tukang adan. Pemuda mun bisa mah adan teh ujang kasep nya. Kasep arek jadi muadin arek. Bade sok coba kumaha adan teh. Adan. Allahu Akbar. Maneh coba sok 5.000-an adan 5.000-an. Era euy. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar sok. Allahu Akbar. Allah. Maneh mangajak lebaran da mah. Urang mah nyontokeun kalimah adan teh takbir pangheulana lain turutan lagamna atuh nya reun ulean meureun isukan. Aduh Gusti nu agung. Kunaon cenah subuh adan aki-aki ngareuyeuh wae ulah ku pemuda lain ari geus pemuda datang ke masjid pangheulana mun bisa mah meh aki hudang teh pemuda ka hareup pangheulana. Imah Gusti aki deui daripada doraka kabeh aing deui. Matak surup geuning tarhim teh ngabejaan waktu. Hadirin geura-garuga. Tos garugah mereka marana we tamah. Mangga geura-garuga margi waktos di masjid dina jamna parantos leungit deui. Goblok dipeulaan deui. Anu maok jamna. Aduh sewak. Pemuda yang hebat insya Allah. Ibu hayang ibu boga salaki boga gelar di akhirat hayang teu? Hayang boga jabatan teu? Hayang boga lisensi pikeun nyapaatan ibu hayang? Jadikan ibu boga salaki sebagai imamal muttaqin. Naon? Pamimpin anu bertakwa, pamimpin rumah tangga. Lain dengan saukur siaga di dunia tapi siap memberikan syafaat di akhirat. Hayang teu boga salaki kitu? Daftarkeun isukan jadi muadin sok. Kumaha carana? Ngobrol jeung RW, ngobrol jeung DKM, Pak RW, Pak DKM, tugas rona teu aya ka hareup merangkap adan subuh. Alus teu? Eta jadi barisa kabeh adan. Kang, naon? Ayeuna akang giliran ronanya. Heeh. Akang jeung adan subuh saya nama. Heuh kan bae atulah, kumari adan teh lah adan we tuh akang. Asal adan. Dar teh salakina adan subuh teu diajar heula, lagamna teu latihan heula, tapi kasaka inget atuh poho tungtung keur adan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Somad. Ada poho deui. Naon aing teh cenah kaituna teh. Tamatak dialajar kasepnya. Ari bagian burang pemuda adan lohor, ceuk pemuda moal acara si Amang make lagam teu inget mah teu bisa mah aing sieun poho tungtung rek lempeng we aing mah adan teh moal make lagam. Sok pecakan pemuda isukan adan lohor lempeng teu make lagam dijamin riweuh we. Cianjur kamari aya di ditu adan lohor panas we gerowok kana mik. Ai adan teu make lagam jol gerowok teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu ibu-ibu teh riweuh marawa emer di caian.
naon eta ibu kahuruan lain eta di masjid ting demo ting kasurupan padahal adan. Jadi penting seni dina agama bener. Bener ya adanah henteu ah. Pemuda teh kudu hudang pangheula nak mun bisa mah memeh subuh geus hud. Nah, Geus hudang. Ujang lamun sare sorangan hudang osok duaan osok. sorangan. Jadi sare sorangan hudang oge sorangan. Pernah sare sorangan hudang duaan pernah? Encan. Oh, encan. Makanya ho encan budak teh. Ujang pernah? Pernah? Henteu. Oh berarti poe keneh alus si budak. Nya. Alus. Ulah eleh ku hayam pemuda mahap. Hayam mah tinggal di jam 1 peuting hudang kongkorongok, jam 2 peuting hudang kongkorongok, jam 1 peuting hudang kongkorongok, jam 4 menjelang subuh hayam hudang kongkorongok ceuk hayam. Cek saha? Cek hayam. Ka aing nyebut hayam. Astagfirullahaladzim. Nah, ya ku telanggas ari maneh. Aing tadi nyakeun dang dan teh Cianjur ka dieu teh. Tega bener ya budak. Manya hayam jawerna hideung. Cik diplomasi saeutik bahasa teh pani mah keur nyantokeun ceuk mubalik sorak hayam gitu, lain ceuk hayam. Ku pamajikan mah aing diembep-embep di iyang-iyang. Nya iku maneh hayam. Maneh sia careuhna sok daek. Sok coba careuh kumaha? Aduh. Lamun urang apa kana sorak kongkorongok hayam eta hartina kurang leuwih ayyuhal ghafilun kumu lil pala. Wahai manusia yang sedang lupa kepada Allah, yang sedang lelap nyenyak tidur, bangunlah di keheningan malam, raih kebahagiaan dengan melaksanakan sholat tahajud. Itulah ibadah paling indah. Intidor sholat ba'da sholat, menunggu datangnya fardu subuh, sabada ngelaksanakan sholat hajat, sholat tobat yang sholat tahajud. Jadi nomor katilu musuh iblisnya tukang Ibadah. Kang Adan. Opat. Sacana nomor kaopat iblis musuh anjeun di alam dunia. Iblis ngajawab deui sabun nasa'a fi ta'atillah, yaitu pemuda dan pemudi. Walaupun di usia muda tapi sudah berbakti kepada Ilahi. Hartina budak ngorak gatol ngaji, gatol sholawat. Ayak ujang maca sholawat. Sok 10.000 sholawat naon nu apal? Tuluykeun atuh. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya. Lanjut. ya Habibau. Lanjut. Ya tuh ya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi salam alaika. Nyaut kaitu nama, nyaut ku saginju-ginjuna. Aduh jang, teu apa sholawat manasid atau sok lanjut nasid 20.000 siap nasid dia. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Semoga mengalir keberkahan dalam hidupku atas pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Lanjut. Ya Rasulullah, ya Habib. Pas. Lanjut pas. Hinyi nih. Rasulullah dalam mengenangmu
kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Lanjut. Lanjut. Pas? Pas. Pas. Bar janji ya. Marebun. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Sallu alaihi. Tuh leuikeun. Kak. Kela sok loading lah loading. Mustadirong paidol barokati ala masa anala. Allah masya lahu masya Allah. Aduh, aing melieur ah. Jadi ruksak ieu itu berjanji ya. Geus lah, teu mampu we lah. Poho. Tapi apa? Apal. Oh, grogi henteu? Teu. Henteu, berarti poho bener ieu mah budak. Kada ulah pohoan, penyakit pohoan teh gawat teh. Duar teh kacai pohoan. Ah beh teu pohoan sagala tuliskeun ku aing mah cenah. Anu tuliskeun sampaikeun. Kolor sampaikeun, samping sampaikeun. Kaluar dari WC anjir ulah alin sia maneh. Ada pohoan. Injang. Leuy. Ya salawat mogok lagu, mogok nasid mogok. Ibu punten garadu hutang teu? Garadu hutang? Hutang teh hutang duit hongkol, hutang jasa ka indung kanu jadi bapak. Hayang buru-buru punah hutang. Hayang ancur kabingung, hayang punah kasusah, hayang laksana cita-cita, hayang diijabah doa. Bijahi Rasulillah, atas keagungan Rasulullah urang sing meneng maca sholawat. Imah surup, imah ngontrak motor kredit. Bayaran PLN ngan nunggak 2 bulan. Motor 2 bulan can bayar angsuranana, dan isuk-isuk teh disetatar ngabing bangkeun di haneutan teh. Setoran. Cek pemajikan akang bingbang saya setoran era ku tatangga buut orang menang anyuk gorolongkeun prelok gorolongkeun ku salakina pas direm sakalikeun kiri di cenah tu kanyahoan. Gusti nu agung. Ibu urang maca salawat yuk sarangan yuk ngarah barokah hirup urang amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa napasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Mudah-mudahan ijabah sadayana amin. Bijahi Rasulillah ancur kabingung punah kasusah kabayar hutang ijabah doa laksana cita. Ujang hayang jadi naon cita-citana ieu? Polisi. Walah polisi, oi, wah nilang ka aing yang kemah. Ibu punten ya, ngomong-ngomong polisi kebenaran si Ujang. Ayeuna keur musim operasi zebra menjelang tahun baru. Awas, mereka kota pemuda-pemudi bawa helm pakai, spion pasang duanana, STNK bawa SIM kudu boga, pajibna jalan, motorna alus, layak pakai. Naon sababna? Loba ditilang ayeuna tuh. Kamari tetangga kuring ditilang. Kurowok teh telepon, Kang punten tulungan, naon? Abdi ditilang, meureun SNK meureun teu dibawa, dicanak, SIM boga, helm diango, Kang.
Sepion dipasang dua nana sugan pajagna jalan nah naon atuh sanksina mah ditilang pelanggaran naon peda abdi teh mau motor Honda jaket Suzuki goblok jaga itu sama mainnya eta ditilang pelanggaran motor Honda jaket Suzuki teuing cenah geus eueuh gawe meureunnan ceuk uing teh sok atuh tempo eta polisi maka moal buku tilang teu mawa pulpena tempo Kang bener polisi ge sarua pelanggaran heuh balikeun we mah Pak naon Bapak nilang saya pelanggaran pedah motor Honda jaket Suzuki iya Bapak juga pelanggaran naon saya pelanggaran saya Bapak polisi pulpen pilot tetulus nilangna satu-satu liur budak maneh lah pikir ke bakal seri sorangan jadi mah maneh aduh ampun aing lah sabun nasa fi taatillah. Bahkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang sopan santun terhadap orang tua. Ujang boga indung. Boga. Sabaraji ujang boga indung. Hiji arek namahan moal. Kumaha bab? Moal. Kumaha bab? Pak. Kumaha bapak cenah. Bapak brek nyandung masuk didukung ku anak teh. Sok nyebut naon kasep ka indung? Mama. Ka bapak? Bapak. Ieu. Ibu tidak. Ka mamah nyebat naon? Ibu. Ibi? Oh ibu. Ka bapak? Ayah. Ayah. Oh ibu dan ayah selamat. Oh sok kitu ari unggal isu. Kan bae alus. Tak ieu pemuda yang hebat, sopan ka indung ka bapak. Ulah kos pemuda di Cianjur pupuk dipas, buuk teh dipapas keun cakatu di naon teh jang? Di Mohak. Di Mohak. Mohak. Cong celokon tina mun-munan kana punuk nincu make jeli dirancung-rancung. Da balik teh ka imah teu wauheun indungna cek indung itu anak aing lanak cenah. Nu hiji mah oco bukna teh dikonengan. Nurutan urang barat. Urang barat pada geus ti tadina buuk koneng pirang, irung mancung, awak jangkung, kulit bule ditiniku emas putih, matching katingalina teh. Tatangga nurutan ece awak penek pecekrek kulit hidung irung demes ditini ku batu kecri cek aing teh persis yang memuning ditenok karinungtun ka sawah ngomong ka kuring tadulah sebagorah geur da usat mah kuper heuh aing mah rumah sawe kuper kurang pergaulan ari sia ku gaul berarti nya heuh abdi mah gaul ari gaul naon kitu da GUL G na gaya U na ulin L na leuweung berarti maneh anak Tarsan hese di ome-omean teh matak di dalam pemuda maksa ke masjid tara salat berjamaah tara daek ke majelis taklim tara buukna kekeh hayang dikonengan keun ibu cenah dikonengan kabeh malahan mah tamahan ku ibu make laja jeung salam kulub huluna lumayan saker muludan tah eueuh aing mah ka bapak nyebutna teh bokap daang jeung trijab rigo ge ka inung nyokap anu watir ninikna kacepet panto nyokep komo pareum lampu euy akina mah geus lemong euceu nyakup ieu alirannya lajeng teraskeun amna jeung anu mo aing injang bener-bener hebat. Sok nyebut naon ka inung teh kasep ma jeung bapak ieu ibu jeung ayah alhamdulillah. Rasul pernah ditanya ku sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan di muka bumi ini?" Rasul menjawab, "Ummuka." Siapa lagi Rasul? "Ummuka." Siapa lagi Rasul? "Ummuka." Siapa lagi Rasul? "Abuka." Inung anjeun kakarek bapak Anjeun. bapak maneh. Da bapak aing mah jauh di Cianjur. Inung anjeun kakarek bapak anjeun 1 berbanding 3 hartina di mana ujang boga rejeki ka bapak mere duit 10.000 ka indung mah kudu 30.000 ka bapak mere 100.000 ka indung kudu 300.000 naon sababna indung anu ngandung bapak anu Ngalah duit. bener ngalah duit indung anu ngandung bapak anu anu naon kasep saja pe tinggal duit teh naon Nu migawe. migawe saha Migawe indung.
Migawe ibu. Aduh Gusti nu Agung. Nu kumaha migawena aing teh apa ya? Ibu, matak budak geus sagadeke sare pisahkeun. Iya, ibu tara tolih kana naon keur sono jeung salaki budak kajajak nyaring anjir keur migawe. Iya, ieu bahaya ya. Indung anu ngandung bapa anu ngayuga teh nu usaha anu kasab ekonomi keur pangabutuh rumah tangga. Termasuk meuli baju, meuli imah, nyen imah, jeung pake jajan ujang jeung palaput. Tri. Ujang teh putri kakarek nyaho aing mah. Aduh ampun budak. Baingan dadana teh rada montok budak teh. Indung anu ngandung bapa anu ngayuga, indung tunggul rahayu bapa tangkal Darajat. Oh, bener pinter suka tarik tangkal kalapas ya, tangkal darajat bener. Indung kudu dipunjung bapak kudu dihormat. Kumaha kasep ari ngahormat? Ngahormat kumaha? Bisa kolang. Oh. Bapak Ujang tantara, Lain. polisi, Lain. hansip. Lain. Nah, itu make kieu. Hormat ka indung ka bapa malin kudu hormat kuleungeun tapi ku bahasa di mana ngaliwat ucapkan punten ibu bapak abdi ngiring ngalangkung gitu atuh ieu indung bapak keur cicing lawang Ujang rek kaluar gajelang tip ka nyengsol sira bapana. Ada jangnya. Itulah pemuda yang hebat yang dimusuhi oleh iblis yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, termasuk para santri, para kiai didi, para putra urang sadayana anu senantiasa walaupun masih budak geus neangan ilmu terutama ilmu ibadah sing tercatat sebagai musuh iblis dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Jadi nomor kaopat musuh iblis teh sabun. Sabun naon? Sabun mani ari maneh. Sabun nasa api taatillah. Nok mah sabun mani ieu teh. Ah geus riweuh imang ngaji teh di Bandungan tadi. Kalimat iblis ade musuh anjeun di alam dunia ti golongan umat. Kaula iblis menjawab, sabani mutahabbani fillah. Dua insan sejoli pemuda dan pemudi anu silipi ka cinta, silipi kanya, silipi ka geus aya dina ridona Gusti. Hartina pemuda pemudi tarawani silita kol. Manya apel silita kol teu ka harti aing mah. Nyi ka dieu aku cinta padamu beletok. Sama aku juga cinta padamu beletok, renyul tarangna teh balik. Silit tangkep ih. Pemuda pemudi teu wani silita kep, teu wani silipat. Sili pacok bener. Tewani sili ledot. Terkecuali parantos nikah. Bener nikah le nikmat teh. Tewani sili pacok, tewani sili tangkep terkecuali parantos nikah. Itulah pemuda-pemudi yang dimusuhi oleh iblis. Hartina ibu jeung bapak anu parantos nikah sudah terjaga dari godaan iblis. Amin ya robbal. Sabab persetubuhan ibu jeung bapak dalam keadaan muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Amin. Ibu nyium tarang salaki jadi ganjaran, salaki nyium tarang ibu jadi ganjaran. Tapi pemuda-pemudi encan kawin geus silih cium silih pacok boga ganjaran? Teu. Boga teu. Ibu nucan kawin bobogohan keneh geus silih cium boga ganjaran teu? Boga. Oh geus atuh kita rulis di poek tuh. Naon cenah usad ganjaranna? Pemuda-pemudi nucan kawin geus wani silih cium silih tangkep sareng boga ganjaran nyium 7.000 bujur monyet. Sia akan tah. Yangnya. Terakhir musuh iblis desa cenah. Iblis musuh anjeun di alam dunia atau golongan umat kaula
wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Jelema adu dedahnya ka fakir miskin jeung ka anak yatim. Aya di dieu fakir miskin aya. Ari fakir teh jelema but. Tut. Edan sia. Punten kanu bararutut. Kos nu kasep sia. Ari fakir teh jelema but. Butuh. Butuh lin butut. Abong ganteng sih maneh. Aduh, ampun. Butuh ku naon kasep, butuh ku duit lain? Lain, sababna jelema miskin ayeuna lamun butuh ku beas geus aya program pemerintah dibere beras raskin bantuan untuk orang-orang miskin. Baheula mah beras raskin pertama keluar bula mau dicocokeun kana sambal lain sambal nu ngilu kejo tinggalin acoet. Behar. Butuh ku duit, aya program pemerintah BLSM. Butuh ku naon atuh? Pemuda-pemudi anu ngabantu ka orang tua hartina nu butuh teh para manula. Naon cenah manula teh? Apal manula? Henteu. Eta manula ning Manila. Manila si eta mah. Akina ngenog sia. Manula teh manusia lanjut usia lain Manila. Jadi entog wae. Manusia lanjut usianya eta nini jeung aki-aki. Sabab rata-rata aki-aki jeung nini nyata lain jag-jag tapi lemah. Ari aki lemah kudu dikumaha kasep? Aki lamun lemah kudu dikumaha? Pencetan. Dicas. Astagfirullah. Ibu harianeun ieu budak. Aki tong papacuan sia ngagoler di tengah imah hese digaingkeun bisi incu mawa kabel dicas tah. Sabelah colokeun kana listrik, sabelah colokeun kana irung akina, ngagurubuk cenah hirup deui pada ajak jereg. Harian ini barudak akina dicas. Lain dicas atuh kasep tulungan ku urang, bener. Nini rek mentas di belah wetan ke belah kulon di jalan raya tulungan. Nini bade mentas mohon. Sok kade dipentaskeun ku abdi pentaskeun. Ieu mah nini rek mentas teu kaur ngalengkah rek ngalengkah torojo motor. Mundur deui aduh sia motor. Torojo endruk aduh sia mobil badag. Kalakah di video ku pemuda anjir urang kasupkeun kana YouTube cenah. Mi HP pemudi lamun boga nini ya tawa inu geus kolot supaya manyang ibadahna. Kapan jadi salim anterkeun tungtun. Ieu mah Gusti Nu Agung ditanya, "Ni kunaon ini teh tara ka madrasah, tara ka majelis salim ayeuna mah?" "Ah, lain teu hayang Gusti." Kaburu nginum heula ieu mah. Ijang cai ijang. Cai. Nah, ari maneh dititah teh Gusti Nu Agung. Pamukakeun. Bismillah. Apa nuluikeun nu tadi lain? Geus kolot mah Gusti lain teu hayang di ka madrasah teh. Panon kurang tempo leumpang ngarampeol ngomong balelol. Eta kamari aing hayang ka madrasah karek meunang 3 lengkah batur mah geus narepi. Aing nepi batur bubar. Atuh balik teh aing teh ka sareupnakeun kapoekan balik rarampajakan mapai pipir-pipir imah batur. Palebah sawah aing ripuh rek nicak cukang gebrus kasolokan. Nyang saya anak kamalir. Samping nyigsat kana cukang teu kaomekeun da hese siku nyecep kana leutak. Ngarap-ngarap nunulungan eueuh wae ari jam 8 peuting sebrot mawa batre sugan teh incu mapageun nu ngobor belut. Ari pas nyebrot kanu aing rada lila bari ngomong anyir porono. Lain seueur satu tulungan. Aduh ampun aing. Gusti Nu Agung. Nya deudeuh cinta ka fakir miskin jeung ka anak yatim. Yatim pika cinta ku urang Bu. Pika cinta apa maaf. Bere yatim, ujang yatim, mohon. Ya duit ti Bapak 100.000. Jug. Ngan kade ulah ki ujang yatim, mohon.
Ya duit bawa 100.000. Nya nuhun, jang ka dieu. Naon Pak? Ari mamah aya. Rek naon atuh? Lajeun teh mere ka yatim nanyakeun inungna deui. Pedah inungna ran han ken. Rana haneut keneh. Jambu batu janda muda beranak satu. Di Cianjur mah aja potongan awak istri teh jahe zurade janda herang susu bujur rada gede. Aya di dieu aya. Aya eueuh. Cek minta nomorna lah. Sing cinta deudeuh ka anak yatim. Eta teh dipika musuh ku iblis. Terakhir, sebagai tanda syukur kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dengan berbagai fasilitas anggahota keur sarana ibadah ka Gusti. Sabab anggahota teh nikmat ujang boga irung. Boga. Aya liangan eueuh. Aya liangan ti luhur ti hanap. Bener, lamun ti luhur ripuh usum hujan ngrebek sia. Boga ceuli boga. Ujang gaduh cepil. Gaduh sabar hiji? 2. Aya daunan eueuh. Teu aya. Aya eueuh. Teu aya. Nu ujang aya daunan? Eueuh. Sakitu nemrak ieu budak teh sadar. Marukan si eumah daun ceuli teh cara daun cau meureunnan. Boga daun ceuli teh? Boga. Mana? Heuh aya atuh. Daunna heuras leuleus. Heuras. Heuh nugeng hees teh meureunnan. Kos tanuk heuras leuleus. Leuleus deui coba ibu bayangkeun daun ceulina leuleus. Dibonceng teh ku bapana ka panggeleseran ka itu anjir sapanjang jalan kekelebetan we da leuleus. Sedang gitu. Naon? Sedang. Ari sedang manangtung jegreg sare nilap bener. Kenaon gunana ceuli kasep? Keur ngadenger. Ngabedakeun pirang-pirang dunia sora. Beda sora sagala rupa teh kunaon kasep? Ku ceuli favorit anak muda motor Ninja Kawasaki 4 tak knalpot megapun geunah najan teu ditembok ku panon kareung ceuli sorana beda. Ren. Aduh, aing mah di imah tatangga boga Ninja dewek teu di kamar we jeung son cabak tarang ku pamajikan si akang hareeng deui. Ibu teu kaluar tatangga ngahaneutan mobil ngan mobil jadul tahun 70 pan ari mobil kolot teh geuninganannya. Setrumna teu pati ngeusi aki lemah di setatar tibatan gancang hirup teh siga merek ngajuru ban. Dorong sadik dorong. Hurung digejrung. Ieu mah Honda Jazz injection. Teu ditembok ku panon ku ceuli beda sorana. Aduh. Ceuli mah ku ini mati-mata tolong boroni ngutul katempok ku panon nu katempok ku panon nu teu katempok bisa dibedakeun ku ceuli heueuh. Angin letik mati is tepoi-sepoi tiis kana punuk ngahilwir angin badag tangkal doyong ngaguruh ngahiuk. Paur ngapu ke panggung euy. Angin jeung ombak beda. Ombak maka tinggal nyerungkuina cai ku panon keur ngaguruhna ku ceuli ombak. Alah aing ge reuwas nyata sia teh. Diadu kana karang. Da teh diadukeun mari puh ngaguruh aing ti ka subuh male tungtungna. Sok ibu bapak baralik aing ngaguruh keneh anu rek nulungan. Saur Ajamar Media punten beliau Allah guru besar ceramah sim kuring. Pandeglang Banten Balingping Bayah sering ngelangkung teh ka dieu.
Tapi kamari doonang ke daerah Banten, daerah Citorek. Aya Citorek. Dijemput ku panitia, punten cete Pak Ari itu pasir luhurna pasir naon? Oh, pasir budeg. Eta cete nu ngampar di handap, oh Lebak Bonge eta mah. Niupna ulah sakalikeun, lamun sakalikeun mah lain angin lain ombak jadi pestol. Ujang apa pestol? Pal. Sok nangtung di dinya sagedeung. Nangtung. Sok nangtung tuluy. Malik ka dieu. Nah, cicing. Sok diaksikeun lah ku Jet Li, Jackie Chan geuning nya Trans TV. Ka dieu atuh malikna. Di kokang. Nyerengeh ditembakkeun peloran meureunnan. Pistol beda bujang granat mah digegel heula. Nya daguan muragna tuh banyak bituna kokot buntung aing meureun. Geus lah. ABG ayeuna ieu merdu sahdu umur 17 paingan loba lalaki nu bogoh patumpang sora jeung 40. Assalamualaikum Ibu Dewi Aya temalan ku 40 tahun nyempreng dan nyarekan salaki cuma teu uruskeun budak nu gede Gusti ngeubung seuri weh jebadang tot polo penjuh teh jebadang tot bool cenah tadi bade ka mana kitu wawartosna teuing tadi bade bonceng ku kabogohnakeun bae anak euceuk kada dibonceng masa ulah dikompa we cenah 40 tah lamun lalaki bapak-bapak 60 tahun di dieu tah sorana deet badag 60 ari ceuk abah mah kieu jang maneh ulah kikituan ngewa ku tatangga mun rek kawin-kawin mun moal ku ujang ari ku abah 60 ayeuna emak-emak 70 tahun. Tadi mah 40 sepit gancang, lamun 70 mah emak-emak dumareuda. Ari cek emak-emak kieu maneh teh om. Alah aya om di dieu. Ganti tong ku om. Ari cek emak-emak kieu maneh teh mimin. Atuh diganti malah geus ngetuluykeun lah. Masalah rumah tangga mak mah mal ngajurung-jurung mah nyaram eta mah tergantung kumaha maneh. Da maneh nu butuh nu ngagantungna oge. Ngan ari kahayang mak ieu maneh boga salaki teh Gusti kudu kanu kanal imana, kanal pesakna. Keun bae kanal kulit beungeutna oge. Amit-amit. Terakhir budak 10 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak wingaos. Balik ngaji ka mana Mamah Jang? Mama mah tadi entos satapan tahajud teh langsung ngos Quran. Ari teh bapak mah ibakna teh tara diangir. Nyerakeun siapa juh teh? Pajarkeun aing rewog deh. Maneh tadi ngaji? Ngaos papatahan ku si Aa. Non hancana? Jim jabarja mim jermi. Haro jabar har jim jabarja jaja miharja. Artis eta mah. Hiji deui dua cereug. Bajabar bapak jabar pak dalu PS dudal jabar da bapak duda. Pajarakeun heueuh sia. Maneh beurang sakola agama? Sakola. Non pelajaranna? Bahasa Arab. Patelnya? Sok. Non bahasa Arabna sakola? Madrasatun. Siswa? Tilmidun. Siswi? Tilmidatun. Lonceng? Jarosun. Nurugtuk? Mudun. Goblok pejuh teh. Ada sar pejuh tuh karena ge Bahasa Arabna imah? Baetun. Panto? Babun. Janela? Subakun. Dulurna emi? Bihun. Goblok. Pak, Naon? ujang tadi maghrib ceurik. Kunaon? Ujang teh ka masjid ngilu salat berjamaah dicarekan ku kolot. Nah, Ujangna can disunatan. sabar geus sisitan ge. Sabatay nya rek sunatan sabat rek berjamaah mah. Nya, Pak, Naon? ujang mah nyeri hate. Kunaon?
ari ujang pedah cani sunatan ngilu salat ka masjid carekan itu geuning loba geus disarunatan teu sarolat teu dicarekan. Keur usum di kota gelah kapalang sabar hirup mah. Ari bapaknya ka ujang. Koma we kasep tong bereningis kumalanang di alam dunia baheula keun rahim ibu ku bapak sok ditempuan samu sakali mah. Ah, geuning aya nama gondrong. Loba omong sadisiku ku aing coba. Bener bapaknya ka ujang. Bener. Geuning kamari malam Jumaah lampu pareuman. Lain ku bapak aliran di PLN. Ah, manya ya PLN ngoronang. Astagfirullahaladzim. Nikmat celi urang saur Rasulullah sebagai tanda syukurna alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Anjeun kudu campur gaul konsultasi diskusi jeung para kiai para ulama jeung celi aranjeun sing sering dikupingkeun kana fatwa agama. Alhasil barudak ulah eureun ngaji jeung sakola pemuda-pemudi remako-remaki remani yuk kita berbondong-bondong mencari ilmu datangan setiap majelis ta'lim. Mana etan 100? 20 hadikeun 5 oh geus dibikeunnya tah ujang di 50 bener nu ujang 50 heuh pulangan ka dieu 50.000 naon hesena nu maneh mah jadi leuwih jeung nu tadi nu merong we hayo tah jadi duit euing mah salamet. Tapi mau arek disodakohkeun ka palang sodako bisi dicoret deui ku malaikat sing lieur cenah aing teh. Terakhir tanya 50.000. Siap? Siap. Di mana Kangjeng Nabi pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Mekah. Di mana? Di Mekah. Di nanaon? Di jero naon? Di Ka'bah. Lain di mana? Di Mekah. Oh di nanaon? Jang di mana? Ka dieu jang. Panas. Ejang. Ejang. Di mana Kasep? Di Gua Hiro. Surat naon? Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi qaqadah rabb. Ini kadodoh kumaha ieu teh? Sok tenang we tenang rek mana sih? Sok tong dicanggem atuh etanana tah leupaskeun. Nya heueuh ngapeun atuh dicanggem mah sok beh payun ka dieu. Nah sok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Bios dibejaan ku Akang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya 50.000 kayak ku ieu misigna. Nuhun. Sakitu anu kapihatur luhur saur besora ulah kirang-kirang hapuntenna usikum wa nafsi bitaqwa wa tawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaden 50 kadieun. Si poho maneh.